Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Hoyril Naufal Wafik kelas 5 di SDN Cipangisikan Kecamatan Ranca Bali. Dina kesempatan ieu bade mempresentasikeun hasil review buku dina bentuk puisi. Judul buku Amalku dan Amanat. Penulis M. Anwar, penerbit PT Sarana Pancarya Nisa. Jumlah halaman 96 halaman. Sorban sanes ciri Haji Sari, sanes ciri Pak Kiai, tapi sorban ciri laki-laki nu ngabakti ka Yang Wadi. Jilbab sanes ciri santri, sanes ciri bisa ngaji, tapi jilbab ciri istri nu ngabakti ka Yang Wadi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ya Robbi sholli alaihi wasallam. Dosa abi pami ditimbang, ibarat budah lautan, ibarat gunung nu luhur sarta meni ageung pisan. Saenyana eta malaikat ngabeberkeun dua jangjangna, maka eta digampilkeun asup ka surga nu leuweung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.